Ngobrol naonnya serius amat. Gua aing keur nanya Mang Muslim. Nanya naon kitu? Nanya iya, arek nyolatkeun teu wudu malamai. Kita ngebaturan di kuburan. Pan kitu amat. Tanya ho aing mah ngahuludu eta. Amun arek salat wajib wudu heula. Pai, adik kamari teh ngahuludu kapepet kumaha maksudna? Lain ngalaudu kapepet. Bugu aing tanya Mang Muslim nyolatkeun kumaha amun teu boga wudu. Terus cek Mang Muslim teh teruskeun bae nuturkeun imam ngan bawa bacaannya baca sholawat bae nyampe anggeus. Oh, ajar aing mah salat fardu kitu. Wih, atuh lain ngaranna salat fardu mah kudu ngalaudu heula. Atuh nyolatkeun ge wudu heula meureun. Atuh heuh, maksudna kan ieu mah tengah-tengah pas arek nyolatkeun. Tilaku batal. Kudu lumpet heula ka cai yang katinggalun. Oh sih. Sekolah ini. Oi Pai, dek puasa horeng. Segala marahalnya. Oh maneh mah. Oh, mama aing ge tiluk belanja ku lima. Naon? Tenyaho setiap bulan puasa bae. Segala marahal. Oh, aneh. Kemana kali aduh amat. Lah kabur deh. Setelah ayo orang balik. Ayo. Mang, kenaon ngalamun? Pikiran belanjanya seberapa mahal? Oh ceng, kan hiji gitu. Terus deh indek meulina teu boga duit. Oh Mang, kami ge di Mesarua gak beli lokasin asin acan. Mau minyak mah. Oh ceng, bilang dia mau teu kabeli. Oi Mang, jalan mah gopean. Gopean ge teu kabeli mah. Memang jeung naon delan? Atuh jeung nyambal. Emang mamang sok nyambal. Atuh isok di kobong mah. Isok di cabe anjing. Atuh di cabean sakmat. Boleh sebut sambal tuh di cabean mah. Oh gitu. Ngarang bae jeung aceng mah. Ongus deh. Ari nyolatkeun kasupna fardu naon kitu Mang? Fardu kifayah. Kunaon kitu? Henteu, berarti beda jeung salat fardunya. Beda lah, Ceng. Oh, berarti
amun teu nyolatkeun mal doraka kurangnya. Geus aja lemah mah. Moal doraka kecuali jelema hiji-hiji acan nu nyolatkeun. Karek mah doraka kabehan. Tapi rugi mang. Aya nu maot mun teu nyolatkeun mah. Rugina? Rugi mang. Teu kabagian amplok. Heeh, tapi rugi deui lamun eusina ceban mah. Pan rugi. Nya ere ceng mere ceban mah, payah-payah teuing. Oh sih. Tapi amun mamang mah nu mautna rugi. Kami mah dibere ceban ge. Jadi tarima bae. Astaga, asal bae sia ceng. Oh lamang. Iraha maot. Asal bae sakmat. Anggus nya mah. Sampura. Onggus. Iya, aka aing. Waduh, kabur lah. Woi, aka nak mana?